Dulur, karugian jalma-jalma anu osok onani. Al awalu anu kahijina otakna matak belet. Jadi jalma-jalma anu sok onani nu tadina pinter ngadak-ngadak belet. Wasani jeung ari anu kaduana jalma-jalma anu sok onani matana gampang rabun. Wasalisu jeung ari anu katiluna jalma-jalma anu sok onani tuurna matak lumpuh leuleus. Karugian jalma-jalma anu sok onani. Bahkan ar-rabi'u jeung ari anu kaopatna jalma-jalma anu sok onani di mana nyarios sok balelol anu tadina lancar ieu jadi balelol. Ta eta teh dasarna eta jalma teh sok onani. Karugian pisan. Bahkan jalma-jalma anu sok onani pangdanguna sok kaganggu. Cepilna pangdanguna sok kaganggu. Dasarna eta jalma teh sok onani. Al-khamisu jeung ari anu kalimana jalma-jalma anu sok onani ngabiasakeun onani ragana sok males, sok hoream, kaeunteupan jadi ngedul gitu. Kahirupanana teh sagala males we. Ta eta teh dasarna jalma-jalma anu sok onani. Makana barudak kade di mana anjeun can sanggup rumah tangga mun bisa mah puasa Senin Kemis. Carana ulah ngahajakeun sok onani. Ceuk barudak ayeuna mah sok ngocok ku sabun, ku hembody. Ta eta teh bahaya. Gampang teninggal, gampang pego, gampang tengadangu, matak belet, matak tuur leklok, males, ngedul. Dasarna karugianana pikeun jalma-jalma anu osok onani. Mudah-mudahan aya manfaatna, aya barokahna pikeun jalma anu ngadangukeunana.